Wasubatu salisatu wasituna. Ari cabang iman anu kagenep puluh tilu. Iyadatul maridi eta ngalongok nu geuring. Ngalongok nu geuring. Sementara nu geuringna umum heula ieu. Jadi ieu mah di antara kasampurnaan iman urang di mana-mana anu geuring dilongok ngan teu kabeh. Aya dibatasi. Sementara nu umum heula. Qala ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ada rajulu al-marido khada fir rahmah fa idza qa'ada indahu qarrat fihi. Idza ada di mana-mana ngalongok ngajenguk saha ar-rajulu hiji jalma we ieu mah tong dihartian lalaki lah umum. Al-marido ngalongok al-marido kanu geuring. Nah, di mana-mana agama marentahkeun moal ujung-ujungna pasti aya upah, aya pangbibita, aya padilah. Khodo tah ancruk, tah asup itu rajul. Di mana-mana urang ngalongok nu geuring maka urang teh asup fir rahmati kana rahmat Allah. Saha teh? Ya anu ngalongok teh sabab nu geuring teh keur aya dina rahmat Allah. Faida qada tuluy di mana-mana diuk itu si rajul anu ngalongok teh rajul teh jalmi. Indahu digigireun itu marid, digigireun nu geuringna. Qarrat tah cicing itu rahmat fihi di itu rajul. Ieu nyaritakeun kautamaan ngalongok nu geuring. Wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza adal muslimu akhahu au zarahu qala Allah taala tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan bil jannah. Idza ada di mana-mana ngalongok saha al muslimu jalma Islam. Di mana-mana ngalongok saha al muslimu jalma Islam akhahu kadulurna itu muslim. Saudara urang, saudara teh nek sanasab atawa saagama sesama muslim. Berarti nu dilongokna keur geuring. Au jaro atawa ziarah. Maksud ziarah teh urang berkunjung non bahasa urang. Berkunjung. Ngalongok ningali lah. Berkunjung itu si muslim hu ka itu akhahu. Ieu mah ngadon nyemah lah, ada neangan ieu non akaneun. Da bejana ditanya panen. Ya. Silaturahmi kudu apal situasi eta teh non. Kondisi. Berkunjung teh nyemah teh. Qala ngadau usaha Allah Ta'ala. Nah, nalika urang ngalongok nu geuring silaturahmi lah gitu. Atawa ieu mah kanu jag-jag ieu mah. Saur Gusti Allah tibta wa taba mamsaka. Tibta hade anjeun. Alus anjeun. Nu jemput alus teh Allah. Ka urang anu ngadon silaturahmi ka dulur urang. Wa toba jeung alus naon mamsaka perjalanan anjeun. Di jalan ini geus alus, sabab nu ditujuna barang alus. Maka naon rupa anu jadi penunjang, jadi wasilah ngagawean kana hade jadi ka bawah hade. Panurang ge nya rek ngagawean barang haram leumpang na hungkul geus ka asup haram. Ya, bener. Sanepi pokona kana tujuan. Sabab moal nepi ka ditu lamun urang teu leumpang. Termasuk kendaraan nu dipake dorakan jadi ka bawah. Wa tabawa ta jeung nyiapkeun anjeun. Wa tabawa ta jeung nyiapkeun anjeun. Anu sok sering silaturahim da ieu.
sering ngalongok teh manzilan kana hiji tempat fil jannati di surga. Sarua jeung nyieun tempat di surga. Eta mah wau teu wau di PMC sabaraha ratus nu geuring datangan kabeh. Ieu saha cenah meureunna. Rajin eta mah ngalongok nu geuring teh. Naon tuh we kieu teh apa? Di nu geuring mah sok padahal. Lain bawaan kan ya teh ngahambekan we di dinya we. Wa qala jeung anu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamamu iadatil marid ari sampurna ngalongok nu geuring. Ari sampurna ngalongok kanu geuring. Ngalongok nu geuring ieu kasebut paling istimewa. Adab-adab kawas ieu aya doa eta ye neundeun. Aya doa eta ye neundeun saha ahadukum salah saurang di aranjeun. Neundeun kana naon? Yadahu kana leungeunna itu ahad. Urang gitu. Lamun ngalongok nu geuring teh neundeun leungeun urang. Ka mana? Ala jabhatihi kana tarangna itu nu geuring. Sabab tarangna gitu. Meureun urang teh katingalina rada simpati lah gitu. Panu geuring teh rada meureun ieu lah gitu. Tapi kade ku sabab ieu mah randa teh ya kabakan. Wah. Mantep teh wah. Ulah kudu sajenis. Sajenis samahram ieu. Jadi lamun ieu teu sajenis maka bahasa kasampurnaan jadi leungit. Entong. Bahkan lamun kira-kira urang lain mahram mah komo di urang nu geuring di urang ngaranna ge nu geuring pan tingali adab-adab nutupan orang teh pan sok salah kadarna cuma dia nempokeun we kira-kira hese maka jeung urang mah lamun teu sajenis lalaki lain ka lalaki awe lain ka awe anjeun tong asup mun kira-kira naon teu sajenis mah engke we mun akur soalna itu geuring pan kitu teh ya. Komo geuring na ripuh, sadara meledre pan bararijil. Jadi ulah sampai ka, urang tujuanna rek migawe pasunahan Kangjeng Nabi, ternyata kakotoran ku paharaman. Teh loba kieu urang teh. Loba kieu. Sunat cenah eta teh. Jiga naon? Jiga ibu engke sakedeung deui bakal nyang hareupan Idul Adha. Ari cek nu muncul teh panggil ieu anu kurbana sina hadir sina nyaksian sababahla sakidah Aisyah oge ku Kangjeng Nabi dipiwaran nyaksian kana tempat pamuncitan sina nyaksian kitu kade urang dilebah dinya ngajalankeun sunat nyaksian datang kalinya teh mending nyepet celanana oge wah ya tutup tungtungna lain meurang sunat kabagian doraka sarere eta gitu jadi orang teh lamun aya hiji parentahan teh kero lah ieu. Barang sunat. Adi teh di tempo lebar deh. Lebar dia jawab kitu. Ono-ono waji. Mau teu di kerudung-kerudung acan nyaksiana oge. Ai mah datang di kota mulus teh apa. Cok kadieu kan ieu cek ustaz teh nyaksian teh. Sunat. Sunat di Hongkong aya teu haram. Ada. Aja tong sunat nyaksian tong. Urang kudu rada perhatikeun bab ieu ye. Jadi ganjaran sunat ternyata karakahan. Dendek teu kuat yang hareupan barang haram. Naon hartina nu sunat lamun babarengan jeung haram mah gitu. Jika kira jika wudu dia tapi wudu di tempat wudu gitu. Makruh di WC gitu. Lo kira-kira di tempat wudu karakahan nembongkeun paharaman yang mending di tempat wudu atuh. Nu tadina hukumna makruh oge. Jadi di mana di WC? Maklum liar. Jadi gitu tanya. Jadi orang teh ulah nepi ka barang sunat nganjur-nganjur kana pasunahan tapi urang ngagawean sunah eta dieunteupan ku nu haram. Ari kasampurnaan ngalongok nu geuring teh neundeun sarasa urang ti aranjeun nu ngalongok leungeunna, neundeun leungeun kana tarang. Au alayadihi atawa neundeun kana leungeunna itu si marid. Leungeunna nu geuring dicekel leungeunna teh. Nah, untuk potongan kan itu. Ada di situ deh. Jadi ieu
teu bisa Sabar dipake diucapkeun. orang ngajelma teu bisa. Mudah-mudahan sih. Ieu bahasa masih Dijurhakeun kene orang. umum kene hadis Kanjeng Nabi kene Jurhakeun. kudu direcah heula di hukum fikih. Kan jadi ieu teh. Coba mungkin amrok jeung ieu lain deui. Mungkin lain deui. Wayas ala di antara kasampurnaan wayas ala jeung yen nanyakeun itu ahad teh maksudna anu ngalongok hu ka itu marid kanu gering ditanya nu gering teh sajawana dicekel tarangna cekel leungeunna kaepa eta kumaha gua ari itu si marid merditas kumaha karaos ayeuna panyawat naon di pelajaran teh gitu. Tapi katingali kudu tempo heula nu geuringna nu geuring teh geuring ku sakarat ditanya bagaimana kumaha karena itu kudu ningali keadaan heula Mangga jalur teh gini. da engke pan aya adab-adaban kudu apal waktu ngalongok teh iraha boga itu keur tuluy yeuh ngalongok atuh jadi beunta maksakeun jadi hudang aya teh lain karena kalus jadi goreng termasuk orang silaturahmi kalau jadi guru ayo silaturahmi ka ulama teh halus tapi kada si waspada pun ngaganggu lain ka halus kudu apal waktu pani jadwal dahar itu ngalongok katanya visi keur waktu dahar visi keur waktu istirahat ieu mah jam 2 tingkat ketrok aya silaturahmi Ngalakoy ge. malam Jumaah jam 2 silaturahmi bade ka ustaz lagi duaan Ngaganggu nah. Ngaganggu nah. kudu apal waktu sampurna cenah naon nanya kumaha kabarna wa tamamu tahiyatikum jeung ari sampurna penghormatan aranjeun urang hayang sampurna sesama Islam silih hormat di antara naon kesempurnaan al musofahatu jiga nu piheula eta musofahah sasalama Penting. tetap ieu ge make aturan kudu sajenis rajul ma'ar rajul awil mar'ah ma'al mar'ah lalaki jeung lalaki awe jeung awe ulah sampasantep wae lebar sakitu eta pondok mah ieu cenah henteu lain ieu Kong ge. Ieu cenah yusannu al iyadatu ieu hukum fikih jadi hukum fikih dobitul marad alladzi yusannul iyadatu minhu nu disebut penyakit jelema kaeunteupan ku penyakit gering anu disunahkeun dilongok teh nalika penyakitna mayubihu tarkal jumat mun penyakit eta sakirana ieu jelema nu gering teh lantas meunang ninggalkeun salat jumat eta aturanna lamun penyakit jiga kitu salat jumat teu meunang ditinggalkeun ku kaeunteupan penyakit eta maka ngalongok lagi teu sunah patokan teh NPK menang meninggalkan sholat Jumat walau Ramadan najan jadi panon nganggureun jadi panon menular tong deket-deket bi ayyakuna masyaqqatul khuruj wal masyi ma'ahu ka masyaqqatil masyi fil wahl gambaranana ripuhna manehna kaluar ti imah rek menuju sholat Jumat ripuhna leumpang jika orang ripuh lamun di perjalanan pilu kulumpur pan urang lain rek ka masjid pilu kulumpur balik pamaloban cilaka gitu maka kusabab gitu penyakit anu disunahkeun dilongok teh ketika meunang ninggalkeun salat Jumat ku penyakit eta nuduhkeun parahna penyakit teh pala asar li sudain wa waja'i dorsin maka lamun urang kaeunteupan nyeri sirah buyangnya atawa nyeri huntu tapi kopi pae anu enteng nyeri sirah teh banget teuing nyeri huntu ente nyeri teuing nyeri mah nyeri sirah nyeri lamun enteng mah maka naon teu sunat dilongok tapi lamun parah mah sarua bae nyeri huntu oge
Jadi buntu kamu pan didagor puter, buntu na coplok kafe, atau puyengnya minuman, sarwa wae, nu penyakit puyeng, nu penyakit nyeri buntu, anu teu sunat dilong ketika kopi pae, ringan, kamu ringan. Oke, cek ulama innal iyadah yaumal jum'ah afdalu min hafi ghairihi. Ngalomok nu geuring poe Jumaah, ieu poe Jumaah afdalu minha leuwih utama tinimbang ngalomok pigeuring dina salian poe Jumaah. Urang rek ngalomok poe Senin, cewek poe Jumaah, aya poe Kemis cageman teh. Cenah cek ulama ada-ada wal takun al iyadatu gibban pala yuwasil hakula yaum. Ngalomok nu geuring teh ulah kerep teuing unggal poe ditembroan teh hayo. Unggal poe ditemboan cenah kitu. Kecuali nu nempona teh memang dipikaresep ku geuringna. Eta syarat teh. Nya bener. Dipikaresep ku geuringna. Urang mah resep dilomong ka eta teh. Soalnya datang teh ngurutan. Nah, gitu. Barang dahar eta mah. Ngurut ieu mah ngurut itu daharuh. Ah, eta. Ieu mah hayo we gagayem. Mawar henteu manehna. Ya mengutuan geuring na oge. Atawa aw yasukku alaihi adamu ru'yati kullayaw. Nu geuring teh rasaan teh asa teu geunah we lamun teu amprok jeung eta teh. Jadi eta mah hayang we ditungkulan ku eta mah. Jadi orang kudu bisa nyesuaikeun kira-kira beureum urang kudu geuring dipikaresep. Terus eta mah teh di bawah pantai geus ieu mah daek ta eta mah. Mun kira-kira teu dipikaresep, nu tadi penyakit 50% datang urang jadi 80% teh nyetok datang. Nah. Kudu menyesuaikan. Wa yusanu lil aid cenah. Pan aya keterangan cek ulama. Jadi urang teh lamun urang ngalamun geuring teh sunat, nu geuring teh urang teh dibere motivasi. Kasih semangat, kasih semangat. Dibere semangat. Semangat. Kumaha cara mere semangatna? Nyaritakeun kautamaan nu geuring. Qala ba'duhum cek sebagian ulama inna sa'atan aw yauman minhu saja atawa sapoe minhu tinu geuring khairun indahum min qiyami arba'ina sana leuwih hebat tinimbang mana tahajud 40 tahun. Erek geuring. Eta nu geuring tah. Nu geuring teh kawas kitu. Matang jalma anu kuat sabar yang harapan penyakit teu aral sunat geuring mah makan diubaran sacageurna. Ya maksudna kitu, cek geuring teh sabar teh. Sacageurna cenah. Sabar. Eta kurang masa tinggalin gitu. Loba nu mawa. Coba leuwih hebat cenah keur manehna min qiyamihi arba'ina sana. Min qiyami arba'ina sana. Tinimbang eta unggal peuting nyaring tahajud wae 40 tahun cukup sapoe ku penyakit. Hebatna geuring teh kawas kitu tah. Geuring. Tak si uday ke mana ya geuring. Alhamdulillah. Kalian baik. Sunat cenah teh. Mere naon ngarah nu geuring teh maneh rada anteng. Alhamdulillah berarti urang teh keur dipikanyaan. Ah gitu. Keur dipikanyaan. Iya mah setting eling sia. Tadi kitu-kitu. Kira-kira geuringna teh maneh teh ngarasakeun nyaman. Man marido lailatan saur Kanjeng Nabi saha geuring sapeuting we. Pasobaro tuluy manehna sabar jeung harepan geuringna. Warodiya biha anillah bakal ridho ka Allah pemere geuringna. Kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh maka pak non dosana kaluar diibaratkeun jiga karek borojol di hidungna. Sapoe tapi entong datang ka nu geuring yo, nu geuring teh gede ganyar didoakeun singlah cageurna. Sia mah berarti. Aya geura cager. Oh kayak gitu mah gitu. Maka cenah ayu thayyiba nafsahu bi dzikri ba'di sawabil marad. Sunat urang mun urang mah ngabubunga hatena anu geuring ku nyaritakeun ganjaran-ganjaran geuring. Wa ayu hasila mustahahu oge disunatkeun keur nu cager nu ngalongok nyumponan kana kahayang nu geuring. Nah gitu. Tanya.
Jadi tanya nu geuring teh hayang naon. Oh. Gitu. Tanya cenah kurang. Asal ulah yang mobil. Yang unta. Jumponan kahayang da bisi hayang da hareun naon, kitu hayang naon. Sabab Kangjeng Nabi cenah kantos. Ngalongok nu geuring ditaros ku Kangjeng Nabi teh. Ane hayang naon? Kangjeng, abdi teh hoyong bolu. Aya kantos kitu tah. Hayang roti gemul urang gitu. Kangjeng teh nyaha ya hareup ge. Ngan karana can gemul gitu. Hayang kakun. Aya teh hayang kue abdi teh Kangjeng teh langsung milih ya. Ieu teh nuduhkeun nyontohan ka urang, mun datang deui ditanya. Aing nyaho saya sok loba ka hayang. Can oge ieu ditanya. Bahkan cenah kieu aya nu geuring pan sok kitu dirinya. Tapi nu geuring mogoan. Sama yang dikekepan. Keur nu ngalongok nu geuring Allah ya faridu alaihi fil amin. Bisi teh mah nu geuring mah haharurungan di jeuneuh. Keur bayang teu. Muriang. Keur bayang teu sia monceng gitu. Bere penyakit sakit oge, disentakan jadi pae. Wah. Gara-gara sia berarti. Paing jadi paing. Kudu lembut nu geuring mah. Wa ayas ala al-maridu addu'a lahu. Aya ye disunatkeun kan geuring teh di antarana menta hayang didoakeun. Nah, eta. Sabab naon? Nalika jalma keur kaeunteupan ku panyakit pantau kita rahmat eta teh. Dihampura dosa-dosana, diibaratkeun jiga karek borojol ti indungna. Atuh lawan jalma keur kayan bersih kitu dipenta doana urang mustajab doana. Kabul. Jadi di antarana jelema anu mustajab doana teh jelema anu geuring. Nah. Nepi ka cenah dicaritakeun naon ida dakhalta ala maridin mun anjeun ngalongok nu geuring pamurhu palyakulaka sok pak penta ku anjeun doakeun cenah anjeun fa inna doa adu ka doa il malaikat sabab doa jelema nu geuring seperti doa para malaikat. Mustajab kan? Datang di tadinya keluar hingga dulu nasukan wakilnya bukan nugering lagi pangna gering kalau bahuta Sarua sia makalah ka aing boga utangna gede. Jadi sok cek Kanjeng Nabi teh naon? La baksa. Aya Kanjeng Nabi di waktu lebat kanu teu damang gitu. Aya cek Kanjeng jeung nyarios kitu. La baksa tahurun insyaallah. Teu naon-naon nya meureun nugering teh gitu teh geus teu naon-naon. Tahurun insyaallah. Naon dihartian ku ulama tahurun insyaallah teh ae maradu kayur tahhiru insyaallah. Penyakit nu henteu kana diri anjeun eta bakal ngabersihan sagala dosa mah di anjeun. Insyaallah. Tuh kitu nya. Mata tingali jelema nu anyar gering teh beungeutna. Yes. Udah geus naon geus sageurna tingali. Wajahna sok rada beda. Sok aya sinar-sinar kumaha teh ya. Itu wae saminggu geuneut teh. Da dosa deui meureunna. Yang dibere cenah jampena cenah dipanggil non ieu cenah ya. Tukrahu italatuhu. Makruh hukumna kalau nu geuring teh lila teuing. Tuh. Cicing dirinya dadungan di subuhan. Wah. Makruh hukumna teh cenah. Awas tah. Maka non sunat yukhfiful muksa indahu. Jadi orang teh lamun cicing dirinya teh tong lila-lila. Cukup datang kadinya doakeun cabak tanya kabar balik. Ieu mau didentul dirinya teh. Kecuali urang ditugaskeun nungguan. Nah, eta. Aya ditugas nungguan mah. Oh, mau karakan nu geuring teh geus tuluy lelehekan, karakah we ditungguan dirinya. Diajak ngobrol. Eta teh jadi naon cenah? Manuhu. Jadi lamun urang ngalilakeun cicing di nu geuring teh hiji bakal naon cenah? Manuhu, maka ngahalang-halang nu geuring min ba'di tasarrufatihi. Manehna hayang naon teh kabokeun ku urang. Atong lila-lila. Bisi hayang naon manehna teh gitu. Bahkan cenah tukrahu iyadatu insaqat alaihi. Makruh hukumna ngalongok nu geuring lamun sakiran dilongok urang maka
teu nyaman ka manehna. Oh, teu sakabeh ngalongok nu gering teh alus. Eta teh tadi teh nya karek ngalongok nu gering sarua jeung ancung kana rahmat. Sing inget dauhan leutik heula. Huduru majlisi alimin khairun min ibadati alfi min sholati alfi rakaatin wa iyadati alfi mari. Mangkat ka pangajian lebih hebat tinimbang 1000 kali ngalongok nu geuring. Eta karek nyaritakeun ngalongok nu geuring. Dalam ngalongok sarua jeung ancrum kana rahmat di mana-mana diuk igeurna maka rahmat eta euteup ka manehna. Eta teh ngalongok nu geuring hiji jiga kumaha leuwih ti 1000 ka pangajian. Tapi keur nyumangetan urang thalabul ilmi. Nu thalabul ilmi sakali leuwih hebat tinimbang 1000 kali ngalongok ulah anting ka PMC. Jadi urang ulah eleh yo hampuran ieu mah ngaji nya. Ulah hampuran mah ngaji puguh ieu mah 1000 kali leuwih. Jadi ngaji mah ulah eleh kunaon, kudu barang-barang nu kana ditu. Eta mah sesa ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Ana wa